Sal. Napa pas siya mabatahan-batahan ting di kebon? Gue heuh di mananya? Boyah kieu can balik anjing. Kebun aja di piara mah bener si kieu nya. Heeh, atuh ngaranna ge dipiara. Saung tuh. Di saung merending. Dia pernah ke saung. Ada mungkin tapi nya. Naheun aing naheun mah. Kelah sehari di dulu ding. Pak. Yo. Udah. Namanya ka dia sa. Sehari di dia terus murid. Ngarena tara isi di masa. Nah, ieu teh iraha saung, Pak. Kemari panyian Bapak. Yo. Aya pergi ngendong aya. Kunci lemari di mana? Di imah. Di imah di saha? Nah loket nek naon kitu naik kunci lemari. Oh. Butuh we atuh. Butuh jeung naon? Butuh. Udah naon lemari mah aya ge satu pikat tunggu. Kapan itu anu nungguan? Nungguan naon? Kebon pancana ieu, kebon. Kebun naon? Pak anu butuhan kebon. Suanian tuh kan harga. Nah caprak sia mau baretoek dijual sote ayeuna geus di kaduan geus naon geus nyeun saung segalana. Aku mah tuh. Moal dijual ayeuna geus dipiara tuh dari di kaduan sagalana geuning teh geus. Kagok nah. Cenah pangmelikeun motor. Nah kagok kumaha sia usaha. Mun mah teu isukan namun geus buahan kaduna kakara. Nah teu pararuguh pisan atuh, Pak. Nah hate puguh kumaha pa isapan ieu mang miarana kamari biak sabulan satengah aing biayana ge sabarahaeun. Cenah urang teh pangmelikeun motor ngadang ngajual kebon. Kewang usaha nah ngajual. Geus lah, ya bing balik ya. Pang jual we. Montong dijual caprak wae yang di Sangkemos mah sia. Bon geus piara dijual segala kan edan. Hai bapak kos budak pisan atuh pancanakeun wae dijual ge. Dijual sate baretok can dipiara. Ayo na geus menang miara pilaku dijual sate kos nu edan atuh. Engke we sabar yang motor mah wangeangan deui. Teu pararuguh pisan. Sia anu teu pararuguh. Pararuguh keher teh. Sal. Bentar. Kamana ding? Ka dia ya? Anjing aman dia. Anjing. Saya non cungur. Nah ai sia geus Nah aya naon sia? cungur. Oh, pesan kapan dan sia sakitu geus jebrog. Nah eta mah ieu ih. Naon? Naon eta? Naon ieu? Naon? Roti. Godin cungur sia nya. Saeutik pan aing penting teh saur. Sahur montong ken. Yo, akan. Sopan. Moal da isuk mah moal. Apes deh goblok teh. Mana sih gana mantap yo. Sia Godin Faisal. Hah? Nah, sia teh kacedok Si Oding Pak Godin. Si Oding keher teh sia teh nya. Si Oding. Awas ku aing sia mun Godin bebelah. Aku naon motor teh. Non sak. Hirup ning. Sampai nyala Sama nih belagu-belagu teh gitu. Paling ge eta mah ieuna tah kabel businar embes. Mas kumaha pan aing teu bisa. Sia belagu-belagu ting pa aing. Moal naon nih? Bisa tuh. Nah, aing di Bandung naon? Naon? Jualan tahu goblok. Jualan tahu sama Enggak bengkel atuh. Bisa kan tuh? Aing 2 tahun di Bandung. Besok adanya terum sih. Sia nyapirakeun ka aing. Aing mah ngabejaan. Ah, gandeng sia apal madang we jeung kecap semut. Sok lah. Sia teh bisi kasa terum. Moal, kumapan aing geus pengalaman. Sela. Heeh, sok. Kunaon ding? Hah? Kunaon? Ieu mah sal. Ieu mah mending kene bawa ka lebah ka bengkel. Nah kakek. Seherna bingkeng ieu mah. Jadi jauh-jauh kana seher. Seherna bingkeng. Umur tas seherna bingkeng. Sia tak rumah. Bisa mah teu bisa gitu.
Nah, dah. Minta duit, Pak. Agak gua pakai teboga kan. Betul. Gue rasain tuh nggak minta. Kenapa can usaha mana usaha tuh minta mereka kolot atuh. Gopay ya, Pak. Bro gope aing 100.000 ge eueuh. Usaha-usaha neangan. Cih, namanya mereka kolot maneh mah atuh. Poli bare. Aya eueuh na orang dibegana. Gue sakit neangan mana? Usaha kumaha we atuh. Akal. Ring. Masih kenaon kan? Main ngabuburit. Ngajak anjing ngabuburit ge, padahal mah aing duit loba. Motor aya. Duit malah banyak. Loba aing duit mah, tinggal metik. Yo kan. Cek bapak aing minjem duit nah. Lah, meureun nelpon ka aing. Dieu ka aing nelpon cenah lamun panggil jeung si Oding panginjemkeun lah duit. Lah, teu percaya aing. Sia mah. Erek ku aing ditelepon. Kan pasti ngadat ya lamun ditelepon deui. Soalna Taiwan teleponan tadi ge. Ulah. Aing minjem sabaraha kitu? Gope. Jang naon deui cenah? Hah? Jang naon deui atuh? Tempat nyawa teuing tanyakeun ka bapak aing. Kira deui gantena. Tempat nyawa teuing Oding sok-sok we atuh. Sia lain tanyakeun cumur. Kakek nginjem berku. Loh, siap. Ya ulah jiga kamari. Icuk colek. Lagi seburu tak dia kentah. Sok. Iya. Gope. Utang geus. Sok. Itu. Atunya. Balik ka ding. Sumur teh. Nyampurkeun aya kahayangna hungkul. Kena aing asa kahipnotis ieu mah ih. Kasih cumur ujug-ujug merewe duit. Ya dibayarnya moal. Bang. Naon dik? Kiraha dibayar deh. Dibayar naon kek? Duit naon segala. Lah ira aing minjem duit mah bal. Man tadi cek si Isang. Cek si Isal naon kek aing mah teu nginjem duit. Si Isang nginjem duit, nyebutna cek Bang Doyok. Aing mah teu nginjem duit kek na sia lagi ka aing nginjemna sabaraha? 500. Tagih ka si Isalna na ka aing segala. Bener lain titahan. Ditahan naon Oding aing mah teu nginjem duit kek di mana aing nginjem duit sing teu gablek duit kek. Lambung bae gantian we ku Bang Doyok. Nah, asal anakna ieu. Sia yang tampilin ku aing. Lain tampiling aing keraku ieu ngeplos. Heuh tanyakeun ka si Paisal na ka aing atuh. Cih, Gantian we tuh. aku aing sia panjok keur aing keur beuteung lapar teh. Eueuh. Aya peureup kehet sia nya. Semua. Ya ada sia. Mana duit? Naon? Mana duit? Ini bapak aing caing teh. Lah, sia kakak ngadat bapak sia nage ku aing ditagih nage. Siap gerayap. Pak, Nya naon sia Paisal nyebut pinjam duit di taku aing. Aing jam duit naon maneh? bayar lah, Pak. Heuh bayar teh bayar kunaon aing teu gablek duit teh tadi ge. Teu gablekeun kehet sia mah. Ai sia tadi nitah nginjem atuh. Ai maneh nginjem duit teh jeung naon atuh? Jeung ngadepean ieu, Pak. Ngadepean naon? Pan itu imah can aya eta na. Heuh ngadepean naon sih? Aluminium geuning. Jendela, panto, kusen. Nah, sia mah wawanianan teu gablek duit atuh hayang ngadepean. Ai kitu ti mana ngadepeanna? Panjang cek bapak kita usaha kumaha we carana. Video yo. Tah, video yo ti Cimeng Glass. Oh. Pokokna mah aya ieu mah komplit, Pak. Tuh, Komplit itu? aluminium nu kumaha we aya kaca temperet. Di hargana kumaha? Nah, tuh harga mah bisa bisik-bisik. Ieu masang ka mana we ge bisa. Eta maneh kitu teh ya? Yang geus lah tuh tinggal lihat. Halus ah. Halus atuh. Wah. Di satu oding sia tambahan di atuh sabaraha deui kitu utangna. Iya ti Sukamantri ieu, Pak. Di Panjalu. Di Panjalu Sukamantri. Tapi lo mau masak di Ciamis di Bandung kan Di Bandung ge bisa. Atuh nginjem bae lah duit sia oding teh leuh. Sampai tadi anggeus mah spesial. Ah, garoblog. Ding. Tambahan itu ding main lunasan. Engke dibayar isukan kan. Judi. Mau Pak? Engke wameangan we atuh. Di mana itu teh? Di Sukamantri Panjalungan masing ek masang di Bandung ge bisa. Kaca temperet geuning nu Kaca hungkul. jeung kanopi nu eta teh ambil ditincang teu peupeus nu kitu.
Segala aya. Segala aya aluminium. Dari kayak tuh cicing bapak geus duitna langsung mereka dinya ini si DP anu mana. Bener kaci main gelas ya. Heeh. Pokoknya buat rekan-rekan yang butuh pusen aluminium, buat panto, pusen kaca naon sah? Kaca tempered. Kanopi. Nah, pokoknya tong hilap. Pesan ke mana? Kaci main gelas. Cimeng Glass. Well,